Misalnya beb, periksa kuari, gusto sabar aja niya. Seru sih Mi tengge, gusto sabar. Siya to sabar niya, hanggang jadi ibu. Sih, kaduang mama resepnya lamun boga anak. Atau pasti resep lah beb, ke anak orang nyebut kaing ayah. Ih, atuh ulah ayah lah, jadi pantas jeung beungeun. Kapan terus kumaha udah? Menya bapak na petani anak menyebut ayah. Atau emang kunaan gitu? Aduh itu pantas lah. Jadi bapak desa disebut abah. Mbung amat lah. Pokoknya anak orang kudu nyebut aing ayah. Siapa kudu nyebut aing ayah. Ih, obah amat aing mah. Pansya jeung aing suami istri merendahin nama. Ja kedeng di boga anak. Ho tuh ge. Tah, gitu dong. Bisa nyebut aing ayahnya. Ho. Aji. Jus ya. Haju ayah nak nyebutan dia ka aing. Naonnya? Bunda daek teh. Cocok sih.